ada ka jelema mah piraku Bogor sakitu berwesna jeung berwes jeung bau maksakeun maneh tah mah jigana mah nya ayeuna mangsana we rupina urang cangkalan yai teu hade kitu yai bilih ka penaku nu saneskeun ku akang urang temaku cakra udaksana. Nya geus teu usum ini mah. Nya. Sae lah. Sae. Dawios itu. Eta sora kudu digenti. Kumaha gentina sora? Ludahkeun eta anu kokotor nu dina genggerong. Piceun. Rawar cing sok ngomong lain ungek-ungekan ngomong potong tarik teuing atuh cepot kunaon waduh unyuk sumanga naon rupiah pamaksa dan salira Gusti Ayu kaula maksad ngalaksanakeun jera aku kumaneh ngaran Gubarja Kusuma Gujubar Gubarja Gujubar kejebur nya eta mah kumaha maneh wae Miharja Kusuma Gubarja Kusuma dek Malaspati kitu ka Arjuna lain dek Malaspati dek menta Sri Kandi ujuk sumaga ayo kayu tapi umat ulah deket teuing ulah anteng dah hoyong ulah ya kaulah dek rumah ayo cepot ya sorry. Banglus lampahipun ieu astra jinga anu parantos ngange raksukan karajaan oge wujudna ngiringkeun Dewi Subadra ka Madukara kacarios di Madukara Arjuna kasumpingan Prabu Batara Kresna ya ipadna tempat nis mojang teuing mun paturai hate puyang mun pategi hate ulah kaget ye pun kakang nyai mun paturai hate puyang katuran rawuh kaula nunuh nyai punten kula Sidawala dek naon sia datang ka dieu diuk Dawala
ngahajak ku kaula ku Gatot Kaca di tangka itu sumuhun kulan keur saksi Mesera kupati abonan Bapak upah miwang ulang upah kawanan Sengai dan sabaranta Temulah Harumpai daun harumpai kayas daunan Paturai rang paturai kantun wasna Empang tadi pelakan koredas temu sadasna Silaturang bebanyakan ditilar kantun asna sareng sahara kabatara yai pun kakang bae kasumpingan Gatot Kaca tepi nu damel kaulanu laporan cenah kajadianana wireh Dewi Subadra aya nu ngiwat tepi nu damel saha nu ngiwatna numutkeun laporan ti Sri Kandi oge ti para petugas mah yakin si Asta Jingga tepi nu tapi Asta Jingga kadikuatan ku Gatot Kaca daek teu daek meureun si Gatot Kaca nawe eta mah bogoh ka Subadra bisa jadi dititah ku Subadra dititah ku si Gatot Kaca si cepot pangna maling duh teu pisan-pisan abdi teh sangem jadi saksina teu rumaos pun lanceuk kedah ngalampahkeun kitu mah kulan abdi teh saksi jeung percanten ka abdi margi diperkiat ku aya jalma anu bade maling Gusti Subadra hiji patih mung duka urang mana ieu anu ngalantarankeun maneh cilaka teh ieu teh mangrupakeun alasan daek teu daek meureun dititah ku si Gatot Kaca yai bawilos pun akang ieu anu ngiwat Dewi Subadra teh anu jiga Asta Jingga ai jiga teh sanes anu nyaman asli anjeun ulah pipilueun kana urusan kaula sapraptane pun ieu Dewi Subadra ai nyai gening itu Subadra Gusti itu gening Pangapunten kaula nun Subadra ti mana nyai anu geulit montong cubuk cabak ka pamajikan kaula urang ngajar iya Gusti ieu teh saha Subadra ieu teh salaki kaula Kang Gubarja Kusuma iya kadi maneh raja kula saha ngaran kaula gejebur saat neng bajigur Gubarja Kusuma urang mana maneh aing ti ranca kolek kamana karep raja naon ieu raja lieur kieu kaula datang ka Dedek Menta Sri Kandi dibikeun nuhun teu dibikeun modar anjeun Arjuna urang ngajar dek dibikeun moal bisa tuh nah raja teh sembrot teh ka dewek teu sopan ieu raja mangga kira lawanan ari nya mah anjeun butuh kaula jeung Sri Kandi iya keluar kurang ajar coba tunggu di luar kurang ajar Kresna sorina damangna sae si monyong saha itu pagi nyong
awas nu wawuh we ka kuring. Iya. Maju Juna. Ayo. Raka Batara tulungan kedah kumaha Raka Batara. Kaget ye Subadra make jeung bogoh kanu kitu sagala. Eta mah bogoh kana dunya. Bogoh kana dunya eta mah ada ai ka jelema mah piraku bogoh rak sakitu berwesna. Nya. Jeung berwes jeung bau. Maksakeun maneh eta mah cigana mah. Nya. Nya. Ayeuna mangsana we rupina urang cangkalan, Yai. Teu hade kitu, Yai. Bilih kapenaku nu saneskeun ku akang urang tembak ku cakra udaksana. Tah kitu. Magi waktosna parantos sumpek eta ku cakra. Da cakra mah sok biasana oge sok nyingkat kana sarupa oge. Haling, haling. Geus waktuna maneh perjuangan maneh hiji rakyat anu sepak terjang banting tulang anu teu ngagugu belik anu teu ngagugu sulit anu akhirna maneh menang kabagjaan anu luar biasa. Ieu. Arjuna kurang ajar maju. Arjuna ayo maksa musik aja. Raja kurang ajar. Wah. Agan. Nyanggakeun bangsa ta ieu kula nu maling teh ta ieu patih-patihna ieu. Sastra jingga anu mitnah ka abdi teh ieu kula. Ampura kaula po. Sawangsuna agan. Lahir batin dunya akhirat. Ku abdi dihapunten. Da sagu paming abdi ngagugu belik mah abdi teh meureun moal dahar. Abdi teh meureun bakas cilaka we awak teh kagunyang ganying ku nyeri hate. Nya teu aya diubarna abdi teh lintang ti kudu sumrah pasrah we kanu kagungan. Da di dunya mah sagala jadi nya kanca? Oh nya atuh kitu. Nya syukur pot ayo kumpul di ditu pot dihampura ku kaula. Nu matak cek oge sia. Ulah keleuwih jelema mah. Jang. Alah. Atuh hatur punten tina pihak Rapatan, Wilujeng Kantun. Salamet nu ngadangukeun, salamet anu didangukeun, salamet nu nongton, salamet nu ditonton. Wilujeng TPI cing sami-sami ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.